Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, cirina tadi. Pesyawani. Oh. Wa Turmudi wa Ibnu Majah sareng ngaluarkeun hadis saha Imam Turmudi sareng Ibnu Majah wal Hakim sareng Imam Hakim. Wa sahahu malahan nyohehkeun Imam Hakim kana ieu hadis. Kulub ni Adam khotoun al sakabeh anak incu Adam eta khotoun berdosa sok salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun jeung ari pangsae-saena jalma-jalma berdosa teh nyaeta nu tarobat. Wa Syaikhoni anak abdan asobadan ban ngaluarkeun hadis Imam Asy-Syaikhoni saesunan hiji hamba eta asoba migawe atana pingeunaan. Migawe itu abdan dan ban kana hiji dosa. Pakola cek eta abdan ya Rabbi duh pangeran abdi ini adnabtu dan ban abdi teh tos midamel abdi teh dan ban kana hiji dosa. Pagpir huli mugian hapunten Gusti ka itu dan ban dipikeun abdi. Pakola lahu rabbuh maka ngadeuh ka eta ayeuna kitu abdan sa rabbuh pangelana abdan cek Gusti Allah. Alima abdi alima uninga sa abdi hamba kaula anna lahu saesuna eta tetep pikeun abdi teh robban ngabogaan pangeran yaghfiru nu ngahampura itu robban adzan bakana dosa wa yahudu sareng nyokot itu rabbi kalawan danban pagoparo mangka ngahampura Allah lahu kitu abad. Aya jalma migawe dosa cek eta jaman Gusti abdi teh cenah tos midamel dosa hapunten abdi astagfirullahaladzim cek Gusti Allah eta hamba kaula cenah manehna migawe dosa terus minta hampura ka kaula sadarna kitu nama cenah yan manehna teh boga pangeran nu tukang ngahampura dosa nyokot dosana geus cenah ku aing cenah cek Gusti teh mun basa urang pago parolau dihampura cenah dosana. Summa makasa teras ayana kitu eureun abdi teh masya Allah ma dina perkara sanu ngarsakeun saleh Gusti Allah. Pas geus eureun tina dosa beberapa hari kemudian asoba ngeunaan itu abdan dan ban ahrok kana dosa nu sayeuna anjub deui kana dosa. Warubama qala terkadang ayana ngucap itu rawi adnaba migawe dosa itu si abdan ahoro kana dosa nu sejenna pakola maka ngadau itu abdan ya Rabbi du pangeran abdi ini saesun abdi tatap tu ngalakonan abdi teh dan ban ahoro kana dosa nu sejen pagpirhu mugian hampura Gusti ka itu dan ban dipikeun abdi. Pakola robo ngadawu sarbo pangeran abdi halima abdi muninga masa abdi hamba kaula analau saesuna tetep pikeun abdi teh robban boga pangeran yaghfiru nu ngahampura robban adzan bakana dosa wa yahudu nyokot rabbi kalawan dzanban pago parolau mangka Allah ngahampura lahu kitu abad. Anjub deui kana dosa ngadoa deui Gusti abdi teh cenah kek botol cenah Gusti teu kuat hapunten abdi apalna kitu nama cenah ayeuna manehna teh boga pangeran tukang pangampura obat deui na kitu geus cenah dihampura deui. Summa makasa teras ayeuna eureun itu si abidna dina perkara kana pidina waktu sya anu ngarsakeun sallallahu taala Allah taala lang geus ayeuna lila deui summa sobat teras ngeunaan abid dan ban ahoro kana dosa nu sejenna. Warubama qala terkadang ngucap abid adnabtu migawe dosa abdi dan ban ahoro kana dosa nu sejen pakola maka ngadawu ayeuna abdi ya Rabbi duh pangeran abdi ini saesun abdi eta adnabtu migawe dosa abdi dan ban ahoro kana dosa nu sejen pagpirhu mugian ngampura Gusti ka itu dan ban dipikeun abdi pakola robuh ngadawu sa robuh pangeran abdi
alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa yakhudhu bi faqala rabbuh ghafartu li abdi. Udah cina dosa deui apaleun cina boga pangeran tukang ngampur deuh hampura deui cina ku urang. Fal yakmal masya'a bal yakmal mangkata digawe anjeun makana perkara sya'a lain anjeun tuh paya mamangkaplak migawe itu si abdi makana perkara syanu karep itu si abdi sok cenah miga sahayangna kadinya. Ya mah migawe dosa tuluy tobat dihampura ke Allah isukna migawe dosa di tobat dihampura ke terus jadi setiap manehna migawe dosa setiap manehna tobat antukna kulantaran dina cek Allah payamal masa sok cenah dek kitu deui ge cek sayang maneh cek urang asalkeun tobat. Qala al-Mundiri ngadausa al-Mundiri cek Syekh Mundiri qauluhu ari dawuhan rawi payamal masya lapat payamal masya maksudna paya masya teh pek digawe sayang maneh cek urang eta makna ari manana itu qauluhu eta wallahu a'lam. Allah mauninga eta nu saesuna eta si abdi eta madama itu madama we anu si abdi eta madama ieu kobana eueuh anu sing abdi eta madama dina salagina langgeng we gitu si abdi kullama adnaba samangsa midal dosa abdi dan ban kana di dosa istighfar terus istighfar minta pangpur abdi tobat abdi minut itu danbun walam yaud jeung teu balik deui abdi ilahi ka danbun bidalili qaulihi kalawan dalil dawahan Allah summa asoba dan ban ahorok ras ngeunaan abdi kana dosa nu sejenna paya mangka digawe abdi idakana di mana-mana aya non haja itu tabak teh eta da'buhu jadi kebiasaan abdi masya'a ma dina perkara akan api kana perkara syanu sakeun Allah ya nau kana saeuna abdi eta kulama ada samang-samang sami gawe dosa abdi kanat mangkaya non tobat abdi wastighfaru istighfar abdi eta kafaratan didambi jadi kiparat pikeun dosana abdi palaya durru mangka teu ngadaratkeun janbun ka itu abdi. Jadi ieu mah bener tobat teh bener. Jadi ketika jalma migawe dosa terus saya tobat, benar tobatnya teh, tobatan nasuha asli ieu mah lain tobatan. Terus dihampura ku Allah isukna tobat deui. Migawe dosa deui dihampur. Nepikeun ka kurantaran aya geus ahli tobat cek urang ketika tiap migawe dosa benar-benar tobat cek Allah geus paya mamasya. Oh kesayang ente cek paribasana migawe dosa ge beda maneh mah setiap dosa langsung udang putih langsung istighfar tobat nyukruk ayeuna kitu sujud jadi kitu maksudna teh pan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin kajaman mutatahhirin Allah marasa kaina tawabin Allah maresep. Jadi Allah maresep ke tukang maksiat lamun naon lamun tobat. Matak Allah maresepeun ka jalma model kieu. Ketika jalma dosa terus tobat. Para jelema kan kalehkeun ku nafsu ku syahwat hancur deui kana dosa. Tobat deui bener. Matak cek Imam Ghazali nah ya. Tobatna ulah dengkeng. Sebab terkadang setan osok ngagoda kana hate urang karena cina tobat ayeuna ari isuk kitu keneh mah. Cik Imam Ghazali ieu eta gugoda setan kitu. Mata tobat geus ayeuna tobat ayeuna we ulah mikiran isuk. Isuk bisi terjun deui.
Da bisa jadi ayeuna pas orang tobat dimutan ku Allah kaya tobat gitu. Bisa jadi isuk ayeuna kaberupae can kungsi tobat matak darwe heula tobat ulah ngadaguan kayak saminggu deui itu sih mau jali ya tok si setan sok ngebisikeun kitu naon cenah tobat isuk bakal ya deui eta teh godaan setan itu tobat eta ieu mah nu alus si abi teh dosa tobat teh buru-buru gitu bener tobat lah anal mana sanes saesuna mana teh kieu anu saesuna abdi eta yadni budan ba migawe abdi kana hiji dosa payastakil tuluy minta pangapura abdi minhu kitu dan bun belisane kulisana min gairi lain kalawan tanpa eureun sumayu awiduhu teras ngabalikan deui abdi kaitu dan bun indah deui mangka saesuna ieu tobat eta taubatul kadzabin tobatna para pendusta jadi nu carita si abdi tadi mah asli tobatna teh lain taubatul kadzabin tobat sambal ari tobat sambal mah tobat ngan seukur di bibir saja astagfirullah tapi ayeuna kitu teu ikhlas teu eureun tina dosa jika kana samal ongkoh lada lada col deui ieu mah bener carita nu tadi mah ting kasusna jiga kumaha pokona migawe dosa terus bener-bener tobat peutingna geus teu kungsila ka hareupeuna deui ngan sibeukan dosa tobat deui gitu jalin settingan gitu bener tama nyata kejadianna teh kitu ari ieu mah kan jiga settingan tobat teh seukur di bibir unggul ngomong tobat tapi teu daek eureun mun carita babaturan ayeuna kitu tukang judi masih kene ngariung jeung eta wah teh carita ayeuna buka arak masih kene dikukut jadi piceun wah teh nu kitu mah tobatul kadzabin jadi Allah mah resep kacida kajalma anu migawe dosa ketika tobat. Jadi Allah mah kanu taat resep, kanu maksiat resep asal tobat. Wa rawa jama'atun tos ngariwatkeun sa jama'atun golongan atanapi kumpulan rasahahu nyohehkeun jamaah kaya hadis. Anal mu'mina idza atnabadat ban saesuna jalma mukmin ketika eta mukmin migawe hiji dosa kanat nuktatan sauda kanat maka bakal aya itu si mukmin teh kanat maka bakal aya naon nuktatun saudau fi qalbi seberkas titik hitam fi qalbi na hatena mun urang migawe dosa pal satitik na hate teh dosa di pal pain taba mangkal mun tobat mukmin wanaza sareng ayeuna eureun atanapi mocot ngalaan mukmin wastakbara istighfar mukmin sokula mangkal bersih si mukmin minha ditunuktah hideung buru-buru tobat istighfar bersih deui jika baju kaganaan ku kotor buru-buru dikumbah bersih deui pain jada jeung lamun tambah itu dan ban zadat maka tambah itu ayeuna dan ban itu ayeuna nuktah semakin tambah dosa semakin tambah berkas hitam hatta yuglaku sehingga ditutup tawa dikunci biha ku sabab nuktah non qalbuhu hatena ayeuna mukmin satitik lama-lama mah nutupan kuat kahideung kabeh hatena teh padalika tah ari itu ayeuna kitu nuktah yuglaku teh eta arron ngaran teron alladzi dzakarallahu anu Allah tasnibat di kitabina kitabna Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kala jauh temenan barona balik tayang ngalindih ala kulubihim kana pirang-pirang hatena alladzina naon ma perkara kanu aya alladzina teta yaksibuna migawe atanapi kasab alladzina kana ma
Al-Mutaffifin ayat 14. Wa Turmudi ngaruakeun hadis Imam Turmudi wa hasanahu ngarekan hadis hasan Turmudi kana ieu hadis. Annallaha yaqbalu taubatal abdi saesuna Gusti Allah teh bakal narima Allah kana tobatna seorang hamba malam yugorgir dina salagina can migrate atau napi cana lak-lakan itu si abdi tablugu tegasna nepi non rohuhu ruhna si abdi teh hulkumahu kana tikorokna itu si abdi hari kitu mah keur sakara tobatna jiga piraon teu ditarima sebab innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir piraon kana eta pas keur sakara tobatna teh ngaku pangeran amanah birobi Musa wa Harun. Wa Tabrani ngaluarkeun hadis Imam Tabrani bisanadin hasan kalawan ayeuna sanad anu sae. Lakin pi tetapina eta tetep dina itu sanad teh majhulun, ari majhul disamarkeun. An Mu'ad qala ngadu Mu'ad akhoda biyadi Rasulullah sallallahu nyekel ka panangan kaula teh saha Kanjeng Rasulullah panangan kaula teh cenah dicepeng ku Kanjeng pamasa mangka mapah Kanjeng teh mailan samil tuma qala terus ngadau Kanjeng ya Mu'ad wahai Mu'ad usika ngawasiatan ya kaula ka anjeun bitaqwallah supaya takwa ka Allah wasidqal hadis sareng ayeuna bener omongan wa fa'ala di sareng nyumponan janji wa adal amanati sareng ayeuna ngalaksanakeun amanah wa tarkal hianati ninggalkeun hianat wa rahmal yatimi sareng ayeuna kitu ulas asih ka budak yatim wa hifdzul jiwari sareng ngaraksa na tangga wakat malwe di sareng ayeuna mengkak ayeuna nafsu amarah walainal kalami sareng ayeuna lembut omongan wabaddas salami sareng ayeuna ngucapkeun salam waluzumal imami sareng taat ka imam wa tafakuhi sareng merdih ngarti diajar sakeun bil Qur'ani dina Al-Qur'an wa hubbal akhirati cinta akhirat wal jazai sareng ayeuna wal jazaa sareng ayeuna sieun minal hisabi tina hisaban wa qasral amali sareng ayeuna pondok lima ku ain paham hah ku ain ya atuh lain pondok angel pondok gawe ya pondok gawe qasral amali jeung ayeuna pondok angan-angan wa husnal amali sareng alus amal pagawean wan haka sareng nyegah kaula ka anjeun antas tamma kana nyarekan anjeun tina nyarekan anjeun musliman kajal muslim tusodiku atanapi ngabenerkeun atanapi percaya anjeun kadiban ka tukang bohong otak tibu atanapi ngabohongkeun anjeun sodikon ka jalma bener tapi jujur otasi atanapi maksiat anjeun dora ka anjeun imaman ka pemimpin adilan adil Wantap sada jeung ayeuna gawe karuksakan anjeun piladi di muka bumi ya Mu'ad bahe Mu'ad udkurullah eling anjeun ka Allah inda kulli syajarin wa hajarin di setiap tangkal jeung batu ingat tangkal ingat Allah oh batu ingat Allah al-muharrik al-musakin wahdis sareng ayeuna nganyar-nganyar tobat anjeun nganyar-nganyar tobat anjeun nikuli dzanbin pikeun setiap tobat tasiri bisiri kalawan tobat sir bisiri kalawan sir wal alaniyati sareng terang-terangan bil alaniyah kalawan tobat alaniyah wal Asfahani sareng aya ahroja Asfahani ngaluarkeun hadis Asfahani Syekh Asfahani idza tabal abdu min dunubi di mana-mana tobat seorang hamba tina pirang-pirang dosa eta si hamba ansallahu hafadatahu
maka bakal mapohokeun sa Allah ka malaikat hafadohna Allah dunubahu kana pirang-pirang dosana. Mun urang tobat bener-bener tobatna tah malaikat hafadoh anu sok nuliskeun amal urang nu aya di awak urang raqib atid dipopohokeun poho teu nuliskeun wansa sareng mapohokeun Allah dalika kana itu dunub jawarihahu tina pirang-pirang anggota badanna itu si abdi wa ma'alimahu sareng pirang-pirang tetenggerna itu si abdi mila abdi di bumi termasuk oge tempat nuku urang dipake manusia pada itu jadi saksi anggota awak orang teh kan nah tuh apa kan wek sibun suku lain menjadi saksi pohoeun kita di mana mun bener tobatna hatta yalqa sehingga ayeuna pepenak abdi Allah sareng Gusti Allah yaumul kiamat di poe kiamat walaysa sareng taya talahi ka itu abdi non syahidun nu nyaksian minallati Allah bidarbin kalawan dosa. Nah, atuh pas pepenak jeung Allah teh pan geus migawe dosa da kulantaran dipopohkeun teh jadi saksi aman jadi wal asranya edonal